Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera. Saya dari absen 17 dari kelas X4. Saya ingin membacakan teks Biantara yang berjudul Adab Sopan Santun Kakolot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparan rahmat, taufik sarta hidayahna ka urang sadayana. Nepi ka urang tiasa kempel di ieu tempat dina keadaan sehat walafiat. Mugia salawat sareng salam salamina dilimpahkeun ka junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, sahabatna, sarta ka urang sadayana salaku umatna. Anu simkuring dipika hormat Bapak Ibu guru sadayana Bapak Ibu sadayana sareng tamu-tamu dina acara anu simkuring dipikanya. Dina kasempatan ieu simkuring bade medar parkawis adab sopan santun kakolot. Pas urang di Balikpapan hayang pisan main congklak. Kakolot teh kudu sopan sabab nu utama teh akhlak. Dina kasempatan budak anu hade teh henteu ngan ngukur pinter dina ilmu. Hape oge kudu miboga sopan santun anu hade kakolot. Kolot teh jelema anu parantos masihan segala ka urang kalayan sabar jeung ikhlas. Sakituna urang salaku budakna wajib ngahormatkeun jeung ngajenjenan kolot. Contoh sopan santun kakolot teh diantarana nyarita kalayan lemas, henteu motong omongan kolot, salawasna nurut jeung patuh, serta ngalaksanakan parentah kolot kalayan hade. Sajabat ti eta, urang oge kedah ngahanturkeun salam nalika papanggih jeung kolot sarta henteu ngalakukan hal-hal anu teu pantes pangpayunana. Lamun urang miboga adab anu hade ka kolot, insyaallah hirup anu urang tampi bakal leuwih berkah jeung manfaat dina kahirupan urang. Simkuring nyuhunkeun dihampunten anu sagede-gedena upami dina ieu biantara teh aya kecap anu kirang marenah atanapi kalapatan. Melak cacing dina sawah, sebab izin teh geus aya. Maaf bisi aya salah, mohon maaf kasadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.